Oh, ngarit ke mana? Ngarit itu teh. Ngarit. Soalnya pohon hari itu ke bawah ya. Jadi baik dia bebas teh. Heeh. Juga kan tuh lah. Main ke mana? Wing. Biasa udah gede lah. Udah gede tuh ya. Tok, kemana mana? Ngarit teh guys, naon? Ngarit. Ngarit keur naon? Ya keur doma ngarit mah tuh. Keur naon deui? Kuana keur awewe. Boga aing awewe mah. Keur boga. Bakal aing mah bakal boga awewe mah tentukeun. Aing mah teu percaya sampe ke si Toto mah. Soalna kamari adik memang teh gagal wae. Broho anu kitu teh. Bercinta. What's up, geng? Kemana maneh? Kemana? Ngarit aja itu. Nu beda deh guys tampilan maneh. Kira-kira. Baju lekoh ke sia. Leuheung make baju kitu. Udah ieu mah baju orang ngarit atuh. Saya ngarit. Sakare ngadenge deh kah? Nya bisa ngarit di dinya. Boga doma aing di mah 7 siki domana oge. Maneh mah kabarnya emak awet teu becus kudu ngarit anjir. Badotan jalan lagi cikeun namanya. Dina anjing sia. Jeung batok mantok sih mah itu. Sia anu matok gua. Lobok bisa tolong nyerinya. Nemak awet teu bisa komo ngalajokut. Ning, keun aku aing buktikeun kan mah. Boga aing awewe mah. Punten, Beng Sumaras ari Kampung Cisadea teh paling mana? Oh, kaliwatan, Neng. Tapi namun jalan ieu mah paling caket. Iya. Mun. Neng, asa karek ningali. Nya, soalnya baru ti dieu. Oh, baru. Terang heula tuh. Nya mah enggak. Na bisa? Enca. Enca. Aduh, Nah, kadang-kadang kenal lagi break aman. nembe eta, nembe megang tangan sareng cewek mah. Oh gitu. Mun. Nya tuh. Nya mah enggak. Lumayan body Spanyol. Tapi gitar di mana ya, lumayan ada body nama. Boleh cucurkeun ya Mas Abi deh. Aya apa ke mana? Bade uwi. Wah, sana nutur wae. Tutur. Gede. Ayo ya. Kunaon sih teh aneh. Aing mah Aing buah manalika euy. Daripada ngarit teu menang-menang, jaba eueuh arit na ge. Geus aing mau manalika. eta baju naon eta tetaekan kitu kaju geubis atuh. Oh, Neng. Wah, mah moal geubis, geus jago paling lamun geubis ge kapelukan kamu. Si mah bisa wae karek kenal oge. Ya eta atuh Neng ku karek kenalna, hayu turang kenalan juga. Ya, ayo tuh Neng kenalan juga. Nami Toto Sebastian. Nami neng bisa. Oh iya. Wow. Toto. Samburkeun dong, Neng. Samburkeun dong. Oi. Mana aja? Saboy. Si Neng. Pedak deui. Ka mana maneh? Kudu aing jeung awewe atuh. Karek jadian aing ieu. Balik. Lu balik atuh aing mah. Si aing ge naon? Si teh ulah sok ngahina aing tadi teh. Jadi aing bener. Lu geus balik jumlahnya mah. Ayo atuh orang jalan-jalan teh mampak aya motor tuh. Ayo atuh lah. Alhamdulillah motor mah Pak Aliyem. Di dieu mah pokoknya nu berkuasa mah. Nginjem motor mah. Kenaon maneh nginjem motor to? Saprak dihina ku maneh, aing mah geus boga awe tuh. Tumen maneh to menang awet di mana maneh? Cek kurudek. Kudu ngarit heula hayang menang awe mah. Kudu menang ieu awe tuh. To aing secang caya maneh menang awet kitu to. Siapa beti tadi teh asa ngarendahkeun aing we. Boga ka boga direndahkeun, teu boga direndahkeun. Si teh yang naon sih? Atau tau ulah ngangkas kitu da urang mah banyak. Heuh buru lah, ulah buru aing nginjem kunci motor. Ya kunci motorna. Buka rokok heuh. Masih bawa kabeh lah. Bawa kabeh. Heuh, nuhun atuh lah. Hayu naik numpak lah. Ya di dia sok dulu.
turun oh di candi urungkeun udah saya pan nih balik motornya nya motor menang nginjem nyarokon nyoro geus mah balik kita mah neng dorong dulu neng aduh Rasaikeun dorong heula eta teh pan motor gadean si Saboy beh heeh nah makin dibikeun mana nyarekan si Saboy hadian lah kan we cenah dicarekan lah di jalan carekan mah enak ieu urang mah moal isi we nyalakeun ka urang tuh berat woi kalau boy neng gimana jalan-jalan aing kunaon maneh capek kunaon motor aing ka mana bet tadi teh urang ngagade teh sia anu nginjem nya bet nya saha cumur si Toto tadi nginjem make dah gaekeun ka het tuh obet Ramah maksa, aku mah deui. Atuh omongkeun, tadi motor nu aing mah ngagade di mana? Sabar nyokot ulud deui. Tuh ulud si ieu gaul. Ini teh. Tuhanan di. Tanggung jawab kan motor aing teh angan. Mane sarwana kehe. Tuing mah teh ngagaekeun cicing di dieu tadi ge. Habis tahun naon ini. Aya tembakau. Awas papangi jeung si Toto. Omongkeun. Siap. Ulah pokok. Aing tadi mangge awe nya. Ingat. Ingat tuh. Ingat. Oh. Agar balik kita itulah. Aduh dah ama make di rem ngadadak tuh jadi wek. Ieu rem mah pakem teuing, ieu di kunaon tong aduh. Nah kieu. Aing ge kunaon ieu? Panas aduh. Aduh, dak euy. Bisa kunaon? Panas ieu taung rek kunaon ieu? Pangeureun kunaon? Najis tinggalan. Kunaon eta bolong dua? Nya eta bawa euy maneh mah. Perasaan teh nah ieu mah. Ting kunaon ieu teh da rek ieu ganti. Oke Kang, laga. Tolong kunciin. Anggeus da ieu mah geus jalan-jalan ge. Nanya ke si Saboy. Nah, ini si Saboy eta mah terus si Saboy. Si Saboy? Oh. Si Saboy datang-datang lebih datang ka dieu. Datang-datang. Nah, atuh sugan nu maneh. Kalau mau panggil cenah, cek si Saboy rek dieu cenah. Di naon? Teuing omongna bakal di eta cik. Kol we Saboy mah. Kita bakal panggil cenah. Papanggih deui. Nah, boy anu nyeum motor mana teh, boy? Iya ya. Heeh, aing apa ya? Ya heuh, atuh aing mah. Jadi geus kenalan maneh lagi urang heula kenalan teh. Oh, da maneh mah kenalan rasakan kene aing harum tanganan keun. Oh, komo deui Kak. Aing mah belagu bisa geus minjem motor aing. Jadi kitu heeh, nyalahin ieu mah tuh. Lain naon? Lain-lain gara-gara nginjem motor maneh. Mantong. Mantong. Eta naon eta ceceklan eta? Nyahe gae atuh. Deui mah kabawa aing. Tata to geuning milik gampun, ti tadi aingnya. Karek kenapa pertama karambayan nu jalan. Aduh Gusti, halus keneh nu di stop. Bayar. Bakal menang.